Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa patepang deui sareng abdi Nija Khairunija di acara TV One ieu. Akibat tina saluran cai anu ngaluap ngakibatkeun banjir di daerah Lampung. Kajadian banjir ieu aya di daerah Pegon, Kecamatan Samaka, Tanggamus Lampung. Tanggul anu mangpet jebol caina asup tuluy ka pamukiman warga mawa material taneuh jeung potongan-potongan kai anu ti pegunungan. Cai oge beki gede kusabab hujan terus-terusan ngaguyur wilayah eta jadina walungan wais. Loba desa anu milu ka keueum kusabab beki gede caina nyaeta Desa Strikaton, Desa Waikerap, Desa Sedayu, sareng Desa Sukajaya. Tina peristiwa ieu loba imah anu rusak akses jalan ka pegat ku banjir. Ieu salah sahijina akses jalan di lintas barat Sumatera di Pekonwai, Kerap jeung Sedayu. Salebihna urang taroskeun anu aya warga di TKP. Hatur nuhun ka Nija Khairunija anu aya di studio. Salajengna abi bade ngawawancara warga anu aya di TKP. Kumaha mimitina bisa aya kejadian ieu banjir? Tanggulna bocor, jadi aya kai-kai anu lagrag tuluy mangpet ngajadikeun eta banjir. Nu kuduna cai ka kanan eta jadi ka kiri. Jadi ngajadikeun cai eta ngaluap. Jadi ayeuna cai masih kena asup terus ka pemukiman warganya, Bu? Mohon kusabab eta aya kai-kai anu lagrag nu nyababkeun ngaluap. Bumi anu rusak total kira-kira aya sabaraha? Kinten-kinten aya 5 anu rusak. Harapan kanggo pemerintah kumaha? Saenggalna dibantos kangge bencana nu terjadi ieu. Warga ngaharepkeun ka pamerintah ame saenggalna dibantos. Simkuring Nija Khairunija 27 Februari 2024 masihan wartos bewara dinten ayeuna.